Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Waqala sareng parantos ngadau saha Ka'bul Ahbar eta li radhiyallahu anhu amin ya Allah. Lau anna thawaba majlisil ulama mun sanyana ganjaran ngariungna di majlis ulama, maksudna majlis ilmu, bada eta dohir itu sawab linnasi pikeun jalma-jalma, laqatatalu tah yakin silih bunuh itu nas alaihi karena itu sawab, hatta yatruka sehingga bakal ninggalkeun saha kuludi amarotin sakabeh anu boga kapangkatan atawa kapamimpinan, imarotahu kana kapamimpinanana itu li amaroh, wa kullu disukin jeung sakabeh nu boga pasar atau saku-saku nu boga pasar bakal ninggalkeun sauqahu kana pasarna itu disaukin. Ya. Lamun ganjaran pahala neangan ilmu atau kumpul ngariung dina majlis ilmu ditemrakeun ku Allah, ditingalikeun ku Allah. Ternyata ganjaran milarian ilmu, ganjaran kumpul ngariung dina majlis ilmu seperti kieu katawis ku urang didohirkeun. Maka jalma-jalma bakal silih bunuh. Dalam arti silih bunuh teh bakat kepada hayang aya dina majlis naon? Majlis ulama, ya. Sabab sibuk, hayang paheula-heula, hayang papayun-payun, hayang padiuk-diuk dina majlis ulama. Hingga hatta yatruka kullu di amarah. Jalma anu cicing di pasar bakal sibuk eureun heula ninggalkeun urusan dagangna demi ilmu. Seorang pamimpin bakal ninggalkeun heula kapamimpinanana demi ilmu. Pagawe bakal eureun heula dina gaweanana demi ilmu. Pasti bakatku kabita ku masalah pahalana dina kailmuan. Ngan ku lantaran teu nemerakan urang eta apa? Nu boga rasa dina pikiran urang mengan ngakaukul kaganggu, capek, hoream teu pulun. Eta we dirasakeun ku urang ayeuna teh padahal pahalana badan. Lamun di Bandungan ti mimiti ngaji nu pikeun ka ayeuna sabaraha hiji nyaritakeun pahala. Nyangan ilmu, pahala aya dina majlis ilmu. Wa qala sabadu salafi khairul mawahibi kana lapad khairul mawahibi ari pang alus-alusna pirang-pirang paparin pamere al aqlu eta akal maksudna ilmu, wasarul masaib jeung aripang goreng-goreng na maksiat al jahlu eta kabodohan. Musibah maka goreng kabodohan. Waqala sareng parantos ngadau sabadum sapaina para ulama
Al ilmu ari ilmu amanun eta jadi keamanan min kaidi syaiton tina tipu dayana setan. Wahirjun jeung jadi ririksaan min kaidil hasudi tina tipu dayana jalma anu hasud. Wa dalilul akli jeung jadi dalilna akal. Wansada jeung parantos ngalagukeun itu ba'duhum fi maknahu dina maknana ieu kaul bahar basit barbasit teh kumaha mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun ma ahsanal aqla wal mahmudu man aqala wa aqbahal jahlu wal madmumu man jahila falaysa yasluhu lutqul mar'i fi jadalin wal jahlu yufsidu yauman idha su'ila wal ilmu ashrafu syai'in lahu rajulun man lam yakun fihi ilmu lam yakun rajula. Eta ya barisan enakeun euy ieu mah eueuh ta'allam naon teh ta'allam al ilma wal wa'mal ya ukhayya bi fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila. Eta kitab eta eta ya kene Edwin cipanya nakeun enggak ma ari perkara ahsana anu kacidang ngaluskeun itu ma al akla kana akal wal mahmudu jeung ari nu dipuji man eta jalma aqala anu berakal siman. Ahli laki yang berarti bakal bingung teh menunjuk. Ahli laki. Oh disek ya. Wa qabaha jeung ari panggoreng-gorengna emak al jahlu eta bodoh. Wal madmu jeung ari nu dicacat man eta jalma jahila nu bodoh itu man. Jadi ulah hayang jadi jalma nu bodoh teh dicawan. Ulah hayang kieu we enak mah tingali lamun urang ngobrol jeung batur zaman nu bodoh ngan saukur ngahuleng gitu bingung rek ngomong naon teh bisa memberikan pencerahan kepada orang lain teh bisa meresolusi ka batur dina ngomong desieun salah sieun nyalahan gitu matak anjeun neangan ilmu teh kitu penting neangan ilmu teh ieu mah aya barisan ini. Tuh kamu saya tulisan kena pandangan. Jadi kadang-kadang bingung gitu, kadang-kadang bingung teh huruf naon gitu. Kamu sudah kena komputernya. Jadi ulah hayang jadi jalma nu bodoh teh.
Anu kulantaran atuh Pak kumaha da abi teu bisa. Berarti jadi motivasi supaya urang teh daek neangan ilmu gitu. Sakali deui, ulah hayang jadi jalma anu bodoh. Sabab jadi jalma anu bodoh mah dicacat, dicawat. Alasannya karena memang tidak bisa memberikan solusi, tidak bisa memberikan cahaya kepada orang lain, terjadi cahaya jang batur, jang dirinya sorangan bingung, komo jang batur, ada jadi zaman berkeluma santuna, orang tuh bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ada kenapa abi mah bodoh, rumasa, abi tuh bisa naon-naon, kan karena ku rumasa bodoh eta akhirnya orang teh naon ngaji gitu. Nu akhirnya orang teh mencari tahu. Nu tadina teu apal hayang apal, nu tadina teu nyaho hayang nyaho, nu tadina teu ngarti hayang ngarti gitu. Ngejawa nu sama sekali teu boga kanyaho mah kan cicing. Meresolusi teu bisa. Pencerahan kepada orang lain teu bisa. Nah naon teu bisa we. Matak wa akbahal jahlu wal madmumu man jahila. Panggoreng-gorengna teh zaman nu bodoh. Kabodohan panggoreng-goreng teh maka anjir ulah hayang jadi jama anu bodoh. Tak orang ayeuna ngaji teh kan keur ngaikhtiaran diri ngahindar tidak jadi jama anu bodoh. Matak dina mimiti ngaji miceun kabodohan abdi supaya jadi salamet dunia akhirat. Kan eta keur miceun kabodohan eta. Jima keur teh teu apal, keur teh teu nyaho, ngaji mu atunya eta ngukut kabodohan saterusna. Palaisa maka henteu kalakuan yasluhu. Eta lulus naon nutkul mar'i ucapana jalma fi jadalin dina debat. Wal jahlu jeung ari bodoh yupsidu eta ngaruksak itu jahlu hukasi jalma yauman dina hiji poe ida suila di mana ditanya itu si man. Wal ilmu sareng ari ilmu asrofu syai'in eta pangmulia-muliana perkara. Nala anu menang atau anu ngarawat hu kana itu ilmu saharojulun hiji lalaki. Man ari saha jalma lam yakun anu teu bukti bihi eta tetep di si man naon ilmun ilmu lam yakun tah moal bukti si man rojulan eta jalma anu terhormat. Ta'alam maka kudu ngaji anjeun al ilma kana ilmu wa mal jeung kudu ngamalkeun anjeun ya ukhayya hei dulur kuring bihi kana itu ilmu. Fal ilmu maka ari ilmu zainun eta teh jadi papaes liman pikeun jalma. Ieu bil qad amila anu nyata geus ngamalkeun si man bil ilmi kana ilmu. Jayit di ka mana? Dari kitab tuh ya masih bejaan kemana maksudnya masih bejaan daik ngaji asal daik ngaji kitab dibere gitu tariknya seberapa kali ya. Wan Mu'ad bin Jabalin radhiyallahu anhu amin ya Allah ya rabbal alamin. Ta'allamu kudu ngaji maraneh kabeh al ilma kana ilmu. Fa inna ta'limahu
maka sanyana ari ngajina kana itu ilmu hasanatun eta teh jadi kahadean. Wal talibahu jeung sanyana ari nyuprihna ilmu ibadatun eta ibadah. Wa muda karotuhu wa karotahu wa muda karotahu jeung sanyana ari nyaritakeuna ilmu tasbihun eta teh jadi tasbih. Dikir ku ngomongkeun kana ilmu teh. Wal bahsa jeung sanyana ari ngabahas anhu tina ilmu jihadun eta teh jadi jalan jihad. Wa badala jeung ari masrahkeuna hukana ilmu kurbatun eta jadi gawe deheus ka Allah. Wa ta'limahu jeung ari ngawurukanana ilmu liman ka jalma layak lamu anu teu apal si jalma hukana ilmu sodakotun eta jadi sodako. Kabita kumahanya ngajina kahadean, nyuprihna ibadah, nyaritakeun kana ilmu eta teh jadi tasbih, dikir. Jadi urang ngomongkeun ilmu teh akur keur dikir. Ngabahas tina ilmu jihad, masrahkeun kana ilmu eta gawe deheus ka Allah. Ngawurukan kana ilmu pikeun jalma nu can apal kana ilmu. Nu tadina batur teu nyaho jadi nyaho ku sabab urang nyampekeun kana ilmu. Sodaqotun eta teh sodako. Jadi ku ngawurukan ilmu ge jadi sodako. Tak ente teh ilmu teh kudu boga, ente teh ngaji teh kudu boga pikeun kieu urang isuk pagi toh hiji ngamalkeun ilmu duek nepikeun kana naon? Ilmu. Ini sodako saterusna. Wa qala sareng parantos ngadawuh saha Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alimun ari jalma nu berilmu, muallimun anu ngawurukan, itu alim. Yud'a eta bakal digerok, itu alim, mu'alim nya maksudna ma'alim nu ngawurukan kana kailmuanana. Kabiron kana jadi jalma anu gede fi malakutis samai di alam malakut di pirang-pirang langit. Wa qala sareng parantos ngadawuh saha Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu kana lapad arfa'un nasi ari pangluhurna sangu nasi jadi sangunya. Arfa'un nasi ari pangluhur-luhurna jalma-jalma indallahi mungguhing Allah subhanahu wa ta'ala naonana manzilatan martabatna man eta jalma kana nu bukti si man bainallahi eta tetep antara Allah wa baina ibadi jeung antara pirang-pirang hambana Allah. Wahum jeung ari itu man al anbiya'u eta pirang-pirang para nabi wal ulama'u jeung pirang-pirang anu boga ilmu. Allahu biya karim pangluhur-luhurna darajat di painun Allah subhanahu wa ta'ala nya eta jalma anu mana eta jalma teh antara kuri antara Allah jeung antara hamba-hambana. Saha? Para nabi jeung para ulama. Jadi nabi teh antara Allah jeung antara hamba Allah. Sabab hamba Allah bisa kenal ka Allah teh ku para nabi itu. Para nabi ngawariskeun ka para ulama. Jadi ulama teh nu nganterkeun hamba Allah ka Allah. Ulama teh nu ngajak, nu ngageuing, nu ngawurukan kana ilmuna saha? Allah siga kieu. Siga kieu. Radit bisa kenal ka Allah teh kapanan sabab aya nu ngawurukan ka Allah. Ya.
nu ngawurukan diri Radip supaya Radip kenal kasaha kalau Perdi bisa apal aqaidul iman ti mana ti pasantren ti guru-guru Perdi tak berarti derajatna teh sakumaha dicarioskeun ku Sufyan Uyainah mah bahwa antara Allah jeung antara hamba Allah teh nyaeta jalma nu ngawurukan kana ilmu. Ikeun nyaritakeun hebatna tina ilmu, hebatna ngawurukan kana ilmu. Ayeuna urang bisa maca Quran ti mana? Kan diwurukan ku guru-gurunya, guru-guru Iqra, guru-guru diniyah ngawurukan ka urang, akhirna urang bisa maca Quran. Dan antara Allah jeung antara hamba-hambana Allah tah derajat teh dicarioskeun arpauna pang alus-alusan derajat manusia. Nyata para nabi jeung para ulama nu geus nganterkeun nu jadi jalan hidayah gitu. Lain menang hidayah, lain ngajamin menang hidayah. Nu jadi jalan anjeun menang hidayah. Hebat mata kudu kabita nya, kudu kabita. Bayang ayeuna mun eueuh nu ngawurukan kana ilmu rek dikumahaeun. Simpel angatun eueuh minimal kieu NTT minimal. Bi isuk pageto lamun urang geus kawin boga budak tuluy ternyata cicing di hiji lemur di hiji tempat nu eueuh ajengan nu eueuh ustad rek pikumahaeun si budak urang. Atuh ari urang geus bisa mah meureun diwurukan teh moal jauh-jauh tim tinggal ku urang. Contoh di Ranca Macan atau di Batu Lempar, ajengan contohnya, ajengan sama sekali. Urang boga budak rek pikumahaeun. Urang boga budak rek pikumahaeun, budak urang seuneu apal kana urusan agama. Madrasah diniyah, Iqra. Kumaha? Jadi urang kudu boga rasa kamoal. Ulah ka jong ayeuna ente mikirna isuk pageto. Matak anjeun dengan ilmu ayeuna can karasa manfaatna teh. Kayak karasana mah. Siga jalma ayeuna keur nyeng celengan duit, kan can karasa untung. Nyeng celengan can karasa, nu aya ngarasa nu aing duit teh weuh deui keur diceng celengankeun. Tapi isuk pageto nalika dibuka ceng celengan, untung aing nyeng celengan. Untung urang nabung, mun urang teu nabung rek kumaha? Keur nabungna mah can karasa manfaatna teh. Can karasa, nu ngaras bahkan karasana teh kakurangan deui. Wa qala sareng parantos ngadau Syekh Sufyan Uyainah. Aidon deui kana lapan lam yu'ta teu dipaparin saha ahadun hiji jalma fi dunya di dunia syai'an kana hiji perkara afdala anu leuwih unggul itu mah minan nubuwati tibatan darajat kanabian wa ma jeung teu aya eta tetep ba'da nubuwati dina sabada darajat kanabian naon syai'un ari hiji perkara afdalu anu leuwih unggul minal ilmi tibatan ilmu wal fiqhi jeung ngarti kana ilmu na agama. Fakila maka dicarioskeun lahu ka itu Syekh Sufyan Uyainah naon aman hada aman eta tisaha hada ari ieu kaul qala parantos ngawalar itu Syekh Sufyan Uyainah anil fuqaha'i ti pirang-pirang ahli fikih kullihim tegasna sadayana itu fuqaha wa qala sareng parantos ngadau saha imamuna imam urang sadayana Asy-Syafi'i tegasna Imam Syafi'i radhiyallahu anhu illam yakun lamun tebukti saha al fuqaha'u pirang-pirang ahli fikih al amiluna eta nu ngamalkeun itu fuqaha bi ilmihim kana ilmuna itu fuqaha
aulia Allah eta pirang-pirang walina Allah subhanahu wa ta'ala. Palaisa maka teu aya eta tetep lillahi kagungan Allah saha waliyun wali. Wa qala sareng parantos nyarios saha Ibnul Mubarak. Eta teh Ibnu Mubarak sanes. Titikan bicara petan dan yang emang ngerembak nih pasti tidak. Laya jalu mual eureun saha ar-rajulu hiji jalma aliman eta disebut berilmu matolaba salagi nyupri itu rajul al ilma kana ilmu teh. Hiji jalma mual eureun disebut atanapi bakal disebut berilmu salama eta jalma nyupri ilmu. Disebut ahli ilmu salama nyupri. Faida donna maka di mana-mana nyangka itu rajul annahu annahu kana sensanya na itu rajul qad alima eta nyata geus berilmu si rajul faqad jahila tah nyata bodoh si jalma. Ya. Jalma nu nyuprih ilmu salagi nyuprih kana ilmu maka eta jalma disebut ahli ilmu. Ngan lamun diri na eta jalma teh geus ngarasa diri sebagai jalma nu berilmu. Dirina teh geus ngarasa boga naon? Ilmu. Maka eta jalma teh jalma bodoh nyatana teh faqad jahila. Jadi jalma nu bodoh teh jalma nu geus boga ngarasa dirina berilmu. Jalma geus ngarasa dirina ahli ilmu. Jalma bodoh. Ilmu moal aya tungtungna. Tuluy eureun-eureun. Urang nyaho, batur teu nyaho, batur nu nyaho, urang nu nyaho, kan kitu. Matak ulah boga ngarasa diri pinter, ulah boga ngarasa diri jago, ulah geus boga ngarasa diri teh ada urang mah geus ngaji, urang mah geus berilmu, ulah justru kabodohan anu nyata teh di dinya. Da ahli ilmu moal ngarasa diri pinter. Bahkan kieu cek kasarna mah. Urang teh geus apal ieu logatna ieu. Siga kieu urang teh geus pernah ngaji sapina. Tapi daek we urang teh ngaji sapina. Padahal mah geus ngaji kana kitab sapina teh. Tapi ngaji keneh. Guru urang ngajarkeun sapina, ngaji keneh. Teh ahli ilmu. Can teu boga rasa diri, ieu mah geus ngaji ieu bae selesai. Gitu. Wa qala sareng parantos ngadawuh saha Waqi Imam Waqi, Syekh Waqi, la yakunu kana lapad la yakunu tebukti sa ar-rajulu hiji jalma. Aliman eta disebut berilmu. Hatta yasma'u sehingga nguping itu rajul. Miman ti jalma huwa anu ari itu man asana eta leuwih kolot siman minhu tibatan rajul. Wa mimman jeung ti jalma huwa anu ari itu man misluhu eta pantarna itu rajul. Wa mimman jeung ti jalma huwa anu ari itu man dunahu eta sahandapeuna itu rajul. Bah jalma disebut ahli ilmu mah daek narima ilmu nate hiji ti saluhureun, dua ti sapantareun, tilu tisahandapeun. Alias ahli ilmu mah tara gengsi narima ilmu, tara gengsi nyuprih ilmu sanajan nu ngawurukanana teh sapantareunana atawa sahandapeunana. Siwa sahandapeun urang umurna ai make heulaanan kurniangan ilmu ka manehanana tanu kitu teh lain disebut ahli ilmu. Ari ahli ilmu mah rek guruna sahandapeun, rek guruna sapantaran, mana komo saluhureun tetep neangan ilmu, tetap diterima ilmuna, tetap disuprih ilmuna. Eta disebut ahli ilmu. Orang kudu kitu nya. Ulah ngagugu kana gengsi.
Fir'aun teh kunaon tupangna dilaknat ku Allah? Karena gengsi. Gengsi Fir'aun teh karena takabur, karena sombong. Matakulah orang. Wa qala sareng parantos ngadaw Sa Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu. Al-ajaibu ari pirang-pirang kaanehan amatun eta anu umum. Wa fi akhir zamani jeung ari dina akhir zaman aamu eta leuwih umum. Wa nawaibu jeung ari pirang-pirang balai tomatun eta nu loba. Wa fi amri dini jeung ari dina urusan agama atomu eta leuwih loba. Wal masaibu jeung ari pirang-pirang musibah adimatun eta anu pohara. Wa mautul ulama jeung ari mautna para ulama aqdamu eta leuwih pohara. Musibah teh eta teh naon balai anu pohara, musibah ujian anu pohara ngan maut ulamana leuwih pohara. Wa innal alima jeung sanyana ari zaman nu berilmu hayatuhu eta ari hirupna itu alim rahmatun eta jadi rahmat lil ummati pikeun umat. Zaman nu berilmu mah kehidupanana rahmat pikeun umat sabab mere manfaat ya, mere manfaat kabatur ka jalma anu butuh kana ilmu. Matak para kiai, para ulama, para masyayikh, guru-guru urang sadayana kunaon tina selama hayat anjeunna jumeneng aranjeunana begitu dilimpahi ku rezeki nya, rezekina melimpah jeung sanes kantelana melimpah ya, karena jadi rahmat pikeun umat. Al alim hayatuhu rahmah, orang berilmu hidupnya menjadi rahmat pikeun umat. Wa mautuhu jeung ari mautna alim fil islami dina kaislamanana sulmatun eta jadi kacacadan. Maksudna yeung lamun zaman nu berilmu geus eueuh rek pikumahan nu jadi umat. Rek pikumahan jalma-jalma anu neangan ilmu geus teu aya. Bahkan wa fi sahihaini jeung eta tetep dina kitab Bukhari Muslim an Abdullah bin Umar bin As nu katampi ti Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala parantos ngadauh Abdullah sami nguping kuring Rasulullah ka utusan Allah atau ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi yaqulu ngadauh Kangjeng Nabi innallaha kana lapad innallaha sayakosna Gusti Allah la yaqbidu eta moal nyabut Allah al ilma kana ilmu intizaan kalawan sakaligus yantazi'u anu nyabut Allahu kana ilmu minan nasi ti jalma-jalma. Walakin jeung tetapina yaqbidu eta nyabut Allah bakal nyabut Allah al ilma kana ilmu biqabdil ulama'i ku ngamaotanana atau ku nyabutna para ulama hatta idalam yabqa sehingga di mana-mana teu nyesa teu tumetep saha alimun zamanu berilmu ittakhoda tah ngajadikeun saha annasu jalma-jalma ruusan ka pirang-pirang pamimpin juhalan ka pirang-pirang anu bodoh. Mun jalma nu berilmu geus areuweuh maka bakal loba jalma nu ngajadikeun jalma nu bodoh sebagai pemimpin. Sementara lamun jalma nu bodoh dijadikeun pamimpin rek kumaha ngurus nu jadi umat, rek kumaha mengomandoi ka pamimpinanana. Fasu'ilu teras ditaros itu ruusan. Fa'ab tahu tuli mere fatwa itu ruusan bigoiri ilmin kalawan teu make ilmu. Nalika aya hiji persoalan di mana
zaman nu bodoh geus jadi rujukan, di mana pamimpin anu teu apal teu boga pangarti geus jadi rujukan atau geus jadi pamimpin. Tuluy ditanya berbagai persoalan, ngajawab karena berbagai persoalan bighairi ilmin, tanpa dibarengan ku ilmu, fadallu wa adallu. Fadallu maka sasar itu ruusan, wa adallu jeung leuwih sasar. Nyasarkeun ongko, dirina sasar ongko, bener teh? Wa adallu nyasarkeun ongko. Matak butuh neangan ilmu teh. Butuh jadi jalma anu berilmu teh. Ngan pula boga ngarasa diri jalma nu hartina kudu ngarasa tuluy urang teh bodoh. Aneh urang semangat jeung teu eureun-eureun neangan naon? Ilmu. Nu geus ngarasa diri pinter geus eta daek. Ngaji. Kagoknya nepi kana bab sani. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Jami umat ari sakabeh perkara dzukira nu dicaritakeun itu umat min fadil ilmi bari tetep dina kautamaan ilmu wa ahlihi jeung kautamaan ahli ilmu. Innama huwa eta pastina ari itu ilmu fi haqqil ulama'i eta aya dina hakna para ulama al amilina nu ngamalkeun kabeh bi ilmihim kana ilmuna itu ulama al abrori pirang-pirang nu gawe alus al muttaqina pirang-pirang nu takwa kabeh alladina tegesna jalma-jalma qasadu anu ngamaksud itu ladina bihi ku ilmu wajhallahi kana karidoan Allah al-karim nu bageuran wazulfa jeung gawe deheus ladaihi mungguh Allah di jannatin naim kalawan pirang-pirang surga naim. Ieu teh di antara nyarioskeun kaunggulan ilmu jeung kaunggulan ahli atawa zaman nu berilmu. Geus jelas aya di para ulama. Tapi tingalikeun jadi ulama nu ngamalkeun kana ilmuna nu boga rasa sieun dirina ku Allah jeung nu sok ngadamel kana kahadean teh nyaeta jalma-jalma tujuan dengan ilmuna para ulama nu dengan ilmuna nu milarian kana ilmuna qasadu bihi wajhallahil karim. Jadi lamun urang hayang jadi jalma nu berilmu nu sok ngamalkeun kana ilmuna nu sok resep gawe hade tina sababiah kailmuanana jeung nu sieun ka Allah teh jalma nu keur neangan ilmuna karena Allah jeung karena hayang leuwih deukeut ka saha? Ka Allah. Laman lain jalma qasoda nu ngamaksud si jalma bihi ku ilmu agrodon kana pirang-pirang agrodo dunyawiyatin kana pirang-pirang tujuan dunia min jahin buktina tina kapangkatan au malin atawa harta au mukasarotin atawa dina ngalobakeun pil atba'i ti pirang-pirang jama nu turut wa talamidi jeung pirang-pirang murid. Kieu anjeun neangan ilmu teh hiji kudu karena Allah jelas karena Allah. Nu kaduana karena hayang gawe deheus ka saha? Ka Allah. Urang teh kuneangan ilmu teh hayang ningkatkeun kualitas jeung kuantitas ibadah. Lain tujuan neangan ilmu teh karena hayang tujuan dunia. Naon mana? Urang memasantren teh meh naon? Meh engke di mana nyalonkeun anggota dewan. Nah, atawa nyalonkeun kepala dinas atau nyalon ke naon wae kayak urang teh bakal menang, bakal boga kekuatan di pasantren. Eta hayang kapangkatan atawa hayang loba harta atawa urang mah pasantren teh supaya engke loba santri di lembur teh. Salah. Da manfaat ilmu lain diukur ku loba santri jeung eueuh santrian atawa teu boga santri.
Manfaat ilmu mah dirina daek ngamalkeun kana ilmuna. Ya, sabaraneangan ilmu leuwih hade daripada samemehna. Eta teh jalma teh manfaat ilmuna teh. Kieu atuh. Arifin dengan ilmu, contohnya ya, nesta dengan ilmu bareng dengan ilmuna tadi almutariah. Begitu balik, begitu mukim, arifin mah boga santri, nesta mah teu boga santri. Nah, arifin disebut manfaat ilmuna tuluy nesta disebut manfaat ilmuna, henteu. Manfaat ilmu mah lain masalah boga santri jeung teu boga santri, tapi manfaat ilmu mah kamari gua bari omongkeun. Samemeh arifin, samemeh nesta ngaji jeung geus ngaji teh beda. Sanajan nesta teu boga santri tapi nesta ibadahna rajin, ibadahna leuwih alus, jeung masyarakat hade berarti manfaat ilmu nesta. Sanajan ayeuna arifin boga santri tapi teu daek nyampekeun kailmuan ka santrina, akhlakna goreng ku santri ge teu dituturkeun nya atawa ibadahna goreng disebut teu manfaat. Hirup santri mah barokah tina ilmu eta mah. Ngotak meuli ilmu ku ngaji, meuli manfaat ku khidmat, meuli barokah ku hormat eta. Tak hade. Wajahnya faqad ruwiya, maka nyata diriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon lapad man ari saha jalma talaba talaba anu nyuprih. Talaba eta nyuprih siman al ilma kana ilmu. Liyujariya karena supaya ngaragragkeun si jalma bihi ku ilmu al ulama ka pirang-pirang ulama. Al yumari atawa karena rek ngadebat bihi ku itu ilmu al fuqaha ka pirang-pirang ahli fikih. Au yusrifa atawa rek mengkolkeun, au yasrifa atawa rek mengkolkeun si jalma bihi ku ilmu wujuhan nasi kana arah-arah manusia. Adkhala tak bakal ngasupkeun ku si jalma salo Gusti Allah pinari dina neraka. Kieu saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha jalma nu nyuprih ilmu bari tujuan nyuprih ilmu nate rek ngaragragkeun ka ulama nu sejen. Aing mah rek ngaji ngan aing ngaji mah tuh jelema itu meh hancur ku aing kailmuanana, rek angkuh lah, rek sombong. Atawa jalma neangan ilmuna teh rek ngadebat ka ahli ilmu nu sejena, ka ahli fikih. Atawa jalma nyuprih ilmuna teh rek mengkolkeun batur, rek mengkolkeun umat supaya batur turut ka urang, supaya batur gampang dihasud ku urang, supaya batur gampang diarahkeun ku urang. Adkhalahullahu finnar, maka Allah bakal ngasupkeun ka eta jalma kana neraka. Sabab niat ilmu neangan ilmuna geus goreng. Matak tadi geus dikuatan. Alladzina qasadu bihi wajh Allah. Geus neangan ilmu mah karena saha? Karena Allah. Da ilmu lagi nu saha? Nu Allah. Ilmu nanu Allah berarti neangan ilmu lagi karena Allah. Meh manfaat gitu. Meh manfaat. Wa anhu jeung eta tetep ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung eta tetep katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ari lapad man ari saha jalma ta'allama eta ngaji si man. Ilman kana ilmu. Mimma bari tetep tina perkara ieu betago nu disuprih bihi ku itu ilmu naon wajhullahi kariduan Allah ta'ala tingkahna maha luhur Allah.
la yata'allamu bari teu ngaji si jalma hukana itu ilmu illa liyusiba kajaba supaya ngeunaan si jalma bihi ku itu ilmu gordon kana pamaksudan minad dunia ti dunia. Lam yajid tah moal manggihan si jalma arfal jannati kana seungitna surga. Dielingan di wae. Ya. Jalma nyuprih ilmu lain karena Allah tapi karena naon? Hayang gampang urusan dunia. Nah, maka jalma teh mau manggihan karena seungitna surga. Boro-boro kudu asup ka surga. Ngamuan seungit surga na kitu meunang. Berarti teh kudu bener-bener ngaluruskeun niat neangan ilmu urang sadayana. Wa anhu jeung eta tetep katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ari saha jalma ta'allama eta ngaji si jalma ilman kana hiji ilmu li ghairillahi karna salianti Allah atawa lain karna Allah. Au aroda atawa ngamaksud si jalma bihi ku eta ilmu ghairu wajhillahi kana salianti karna Allah atau lain karena ridona Allah. Falyatabawwa tah kudu cawis-cawis si jalma mak adahu eta teh mak arahu. Mak adahu kana tempatna si jalma minan nari tina neraka. Cawis siap-siap we tama jalma jadi ahli neraka. Tama jalma yang ilmu lain karena Allah. Atuh Pak menepikeun ka segitunya cerita dengan ilmu kan cik tadi oge ilmu teh nu saha nu Allah. Jadi lamun urang neangan ilmu ari ilmu nu Allah ari ku urang diteangan teh lain karena Allah karena urusan li ghairillah nya wajar atuh. Lamun meunang kagorengan. Wa anhu jeung eta tetep katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukta bakal didatangkeun bil alimi sahabil alimi jamanu berilmu yaumal kiamat dina poe kiamat. Fayulaqa nya teras dialungkeun itu alim pinari dina neraka. Fatadaliku tuli amburadul naon aqtabuhu pejitna itu alim duh gitu. Muradul pejitna payaduru tuluy muter itu alim biha dinana kebayang siga kolecer we. Kama seperti perkara yaduru anu muter naon al himaru himar birroho dina panggilingan kabayang hancurna teh himar dina panggilingan diasupkeun atuh lawaka jauh-jauh hayam asupkeun kana panggilingan kabayang hancurna teh. Itu zaman nu dengan ilmu na kumaha eta siga nu tadi we lain karena saha Allah. Fayatifu maka ngariung eta payatifu sanes payadipu nya la ala sawabnya la ala sawab. Fayatipu teras ngariung sa ahlun nari ahli neraka. Fayakuluna tuli ngaromong itu ahlun nar. Ma ari naon laka eta tetep ka anjeun. Fayakulu tuli ngajawab itu alim kuntu bukti kuring amiron eta nu marentah bil khairi kana kahadean wala ati jeung teu ngalakonan kuring hikana itu khair wanha jeung ngalarang kuring anisari tina kagorengan wa ati jeung ngalakonan kuring hukana itu sah saha atuh ari itu ahli neraka teh kunaon maneh teh cicing dina neraka cek zaman nu berilmu teh cek zaman nu berilmu kuring teh kunaon panah diasupkeun kana neraka lantaran kuring marentah kana kahadean ka batur tapi kuring teu ngamalkeunana lantaran kuring ngalarang ka batur supaya ulah main slot dan aing ngadeun main slot di ka batur ulah judi manehna judi
Kabatur kudu alus kata tangga, ternyata dirina teh alus jeung tangga. Tah eta. Hari ajenganana teh ngawurukan ka hade maneh teh nengan ilmu teh kudu karena Allah, tapi ajenganana karena duit. Nah eta masalah besar. Wa an Basrin radhiyallahu anhu, amin ya Allah ya rabbal alamin, jika tampit tibas radhiyallahu anhu. Auha parantos ngawayukeun sa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala ila Daud ka Nabi Daud alaihi salam. Amin. La taj'al ulah ngajadikeun anjeun baini di antara kuring wa bainaka jeung di antara anjeun. Ulah ngajadikeun saha aliman ka jalma nu berilmu maftunan anu kapitnah. Payub idu maka kudu ngajauhan payub id eta teh beda ditima fayub id maka ngajauhkeun ka anjeun naon takabburuhu takaburna itu aliman an mahabbati tina mika cinta ka kami. Ulaika ari itu aliman kita utoriki eta anu ngabegal jalan ala ibadi ka pirang-pirang hamba kuring. Wa qala sareng parantos ngadawu sa Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu, innama yuta'allamu pastina diaji naon al ilmu liyuttaqo supaya dipikasieun bihi kalawan ilmu saha Allahu Gusti Allah. Nah, iya tujuan ilmu kene ya. Wa innama faddala jeung pastina unggul itu ilmu atau ngunggulan itu ilmu ala goirihi ngelehkeun kasalianti itu ilmu. Li annahu karena sanyana ilmu yutaqo eta dipikasieun bihi kalawan ilmu saha Allahu Gusti Allah. Jadi milarian ilmu teh supaya orang takwa ka Allah, supaya orang sieun ka saha ka Allah ku ilmu teh. Matak kieu ilmu nu manfaat teh atawa ilmu nu kuliteangan teh ilmu nu matak ngadeukeutkeun diri ka saha ka Allah. Fa ini talak maka lamun cacad naon hadal qasdu ieu pamaksudan. Zaman yang ilmu pamaksudanna jadi goreng. Wa fasadat jeung ruksak naon niatu tolibihi. Niat nyuprihna ilmu. Bi ayas tasiro kuyen ngarasa itu alim atau tolib punten. Kuyen ngarasa itu tolib bihi ku ilmu atau wasula kana bisa nepi. Ila non eta teh jelas mimnya ila munali dunyawiyin kana menang urusan dunia. Min malin nyatana tina harta au jahin atawa kapangkatan faqad batola ajrohu maka nyata batal naon ajruhu ganjaranana itu batil tolib. Wa habito jeung lebur naon amalhu amalna itu tolib. Wa khosiro jeung rugi itu tolib khusronan kalawan rugi mubinan anu pertela nu jelas. Lamun jalma neangan ilmuna lain karena Allah, lain karena hayang leuwih deukeut ka Allah, lain karena hayang tambah-tambah kualitas jeung kuantitas ibadah ka Allah. Mana di antarana jalma neangan ilmuna teh karena hayang bisa nepi kana urusan dunia, hayang gampang menang harta, hayang gampang menang kapangkatan, maka batal ganjaran neangan ilmuna. Mun anjeun ena neangan ilmu lain karena Allah, ya Allah ganjaranna nanti. Nu kaduana lebur amal-amalan tina ladang nyuprih ilmu, hancur ya Allah. Teu bebenangan. Nomor katiluna rugi kalawan rugi anu kacida anu jelas. Naon sababna?
ilmuna moal manfaat, barokahna moal meunang. Tuh, fadilah kautamaan tina ilmuna oge teu aya. Mata kade neangan ilmu anjeun jadi santri teh kudu bener-bener ngalurus nyelebar maksudna teh. Salila-lila urang neangan ilmu tapi teu barokah. Salila-lila urang neangan ilmu tapi teu manfaat. Wa qala sareng nyariosa Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu balago parantos nepi nikah kuring. Naon annal pasakota. Saenyana jalma pasek mina ulama iti pirang-pirang ahli ilmu wa min hamlatil qur'ani jeung ti anu nalar Qur'an yubda'u eta di heulakeun sahabihim itu nu kabeh yaumal kiamat dina poe kiamat qabla abdatil authani dina samemeh nu sok ibadah kana berhala. Yeun teh jalma nu pasek ti golongan para ulama jeung ti golongan ahli Quran bakal pangheulana ditanya dina poe kiamat samemeh jama-jama anu nyembah kana berhala kana patekong. Wa qala sareng nyariosa Al Hasanul Bisri Syekh Hasan Bisri radhiyallahu anhu uqubatul ilmi ari siksaan ilmu mautul qalbi eta paehna hate ya. Ai kitu aya zaman nu berilmu tapi naon goreng disiksa efekna teh goreng aya mana tai mautul qalbi paehna hate mautna hate kusabab takabur jadi we atau kusabab jalan nanti jalan di dunia mana fakila maka dicarioskeun lahu ka itu Hasan Al Basri ma eta naon mautul qalbi ari mautna hate naon siksaan jalma nu berilmu siksaan ilmu takabur naon naon maut hate qala ngawaler Hasan Al Basri tolabud dunya bi amalil akhirah tolabud dunya eta nyuprihna dunya bi amalil akhirati ku make amal akhirat. Jadi sigapi akhirat teh padahal mah kemenangan pidun ya. Akhirna ku make kopeahna, ku make tiungna, ku make gamisna, ku make jubahna, ku pura-pura ka masjidna, ku pura-pura ngajina, jang menutupi kabobrokan dirina. Ulah nepikeun ka kajadian siga kitu. Meureun ibarat kieu pura-pura masantren padahal marek mali. Pura-pura urang asup ka pasantren padahal rek ngadoli. Pura-pura asup ka pasantren padahal rek ngaruksak santri. Aya geng motor, anggota geng motor meh salamet atawa teu katingali kana kagenganana jadi santri. Asih kitu. Keadaannya nitip ka para santri. Al-babusani. Alhamdulillahirabbil du'aan jami'an. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'.